ba'du sahabat ditaros bagusan mana at-tajirus saduq pedagang anu bener anu jujur jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah, pedagang anu bener atawa anu ibadah bae makahan ngaji di masjid bae di majlis bae dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu moal tepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya, pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah mantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang iya dipake karesep ya ini pohara ieu ngan didinya ge at-tajirus saduq pedagang nu banget bener make banget bener nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datang loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ito wa fi tariq datang setan ka pedagang mah di mana ye hiji dina nimbang setan dirinya joget joget setan dina ngitung setan geus kikian bae kurangan kurangan ayo biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha tah sabal teh segitu tah biasa 100 nah setan bisik kurangan hiji aja lamun satrek teh satrek puso aya sabaraha tah 50.000. Nah jadi lamun sabal dikurangan hiji kurang sabaraha tuh nyahoan jasa 2.500 cenah atuh berarti coba pinter jasa ya Allah paingan Haji Agus mungeun babaturan jeung nyana atuh iya partut dia yati setan fi tariqil mizan tapi tariqil mikyal nimbang karung mah teu ditimbang kan ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurangna gitu eta lamun kanyahoan kurang ditu kan telepon tah engke kumaha tah jawabanana ini ada kekurangan 2.000 gimana teh oh di jalan itu mah kali ada yang nyolong blon itu logika teh ente mah faktor kesengajaan aduh parah ya mah kos ge badagang Masya Allah paling minim anak-anak kali tuh waduh ngitungnya ngeberes lah anak-anak mohon maaf aja lah namanya juga karyawan udah jangan salahin saya ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah gitu baik palingnya kos gitu tah nu geus kos gitu tah masa dikurangan di jalan jadi tuna nah ieu setan tah dina nimbang di warung leutik bae ge warung leutik geus datang we joget setan di dinya sakilo kurangan kurangan hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on teh berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah ya Allah emang batur jurig beren Gusti Allah aduh geus nu ngameteran komo teman tukang jengkol bisa jasa kan
Tukang jengkol di pasar kurang kerletik pan sok ngelekeun bisa nama teh segitu. Ieu na leungeun aya. Hiji mah hiji, dua mah tilu mah tilu, opat mah opat, lima mah loh. 12 loh. Sih beneran tuh sudah ngitung. Coba aing mah meuli 100, hitung di imah tek datang kaya 100 bae ge. Eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang. Bisa tuh tukang jengkol. Ya Allah, hiji mah hiji, dua mah tilu mah loh. Setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya? Enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya, susah. Oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Orengan dan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Ah, kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede, pedagang letik, baik pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas, iya nu main. Bisaan jasa tak? Masya Allah ngaletrenana set, satu, set, dua, iya gorengan, iya bisaan nih. Eta nu kayu nate nu gitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? Kerokanana, kerokan, ieu mah main bae. Tete bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae tuh. Ji gue pan tukang beas ieu kitu. Bisaan eta. Nya ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys tamah. Eta mau jelas-jelas kuari mah kuari tukang gabah. Lamun nusok melian teh tak ka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh, eta kalengna handapna ngendong. Kaleng ngendong, handapna ngendong. Masya Allah, ngendong biasa ka handap. Geus teu bisa dilempengkeun. Teu bisa nangtung tak kaleng. Kudu dicekelan kieu ye. Lantaran ngendong ka handap. Giliran bae urang deuk meuli. Naik. Kaleng. Keluar kaleng naik. Masya Allah ngajengking. Masya Allah barang ditanya, "Mang, ieu mamang tukang gabah orang mana?" "Orang pondok." Sial. Bener orang pondok ya. Kaleng, letter dimain-main gitu. Nemendak Kanjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus shaduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Dek salat mangga bae, dek zikir mangga bae, dek baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlasna diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah. Torojol setan, lamun nyana lulus digoda ku setan, ieu nilena sarua jeung perang sabilillah. Lain alhamdulillah kitu henteu sih. Pokoknya alhamdulillah. Buku tadi ge beungeutna robah. Tah, iya yatih syaitan itarikil mizan. Lamun urang nimbang, hate kurangan asetik tapi urang teger ulah kajen hukumna dek rugi dek untung pokona mah sakilo bae berarti lulus tah ngameteran sameter bae lulus eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh eta ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa awat eta pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur ternyata Kanjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur wallahu alam nu ieu
maksudnya nu deket nah sarua jeung perangnya na nu mantep pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga. Alhamdulillah malulu pangheulana ka sorga pedagang nu jujur. Ya Allah ya Rabbi, sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir. Pohare eta jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar. Jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih. Sebab lawan nu fakir sabar ngan nyana doang, ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ye, ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan. Coba pedagang nu teu bener, sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Jadi kurangan, jadi oplos, kayak ku baledeg gitu. Mulai guys. Nah tuh disumpahan guys. Disumpahan gue jelema. Waduh geus PBA-kan. Aya ke babaturan urang ngajual ka JP. Ulah, kunaon? Sok dihutang, sok dibayar. Geus parah. Parah. Aduh, Masya Allah. Pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Kunaon eta? Lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur. Dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih? Kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah. Jadi khalifah, jadi pemerintah nu jujur teh hese. Lain sekedar hese, cek urang kedua mah huese. Huese. Di partai jujur tek ceuli. Di PKB jujur mah ti dituna. Di P3 aya orang PKB mah di dieu. P3 jujur eueuh ti dituna. Golkar tuh mau Golkar. Anu jujur partai mah pembual kabeh ge. Ieu bat lain cak ulama hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur huese hese jasa. Ya Allah ya Rabbi, atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya. Pokoknya mah asana nduk bangun teh nduk hebat negara. Barang geus we kapilih bangun melempem bae. Lurah nduk dipilih ku urang lurah pohara jasa. Janji ieu, janji itu, janji ieu, janji itu. Barang geus we biasa bae. Ih, sugan teh lurah. Ieu keur carita lain cakula ieu nyampeikeun doang. Ih, aya dipikir-pikir ja bener. Sugan di PKB mah henteu meureun. Henteu. Di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu. Seuri deui. Bang teu percaya henteu wah ekstrim ya mah ya. Ekstrim ya mah. Udah beres. Aduh. Duit yang konsolidasi pakai meuli ban. Mana ya Haji Ian? Teu beres. Teu beres. Duit yang konsolidasi pakai meuli ban. Masya Allah. Eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi. 2 juta nu dibikeunan. 8 juta ditilep punyana. Operasional. Eta kos kita eta. Eta mah di Amerika di dieu mah tuh. Waduh bener. Iya at-tajirus shadiq, pedagang anu bener leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang menghadapi hitungan berarti perang menghadapi takran berarti perang menghadapi meteran berarti perang menghadapi memberi berarti perang menghadapi nyokot berarti perang ndek nyokot barang nyana perang ndek mere barang nyana perang terus-terusan teureun-eureun perang hatta ndek sodakoh bedek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator tek 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 ya kalkulator waduh hari ini enggak usah sodakoh dah
Aya aturan kos gitu. Tidak ada uang untuk sodako hari ini. Banyak sodako. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodako teh pahit. Hese. Ayo. Jihad fisabilillah. Orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Enggak, padahal mah teu kudu jihad-jihad diri itu, dagang ka jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah laki jeung pamajikan ribut. Ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki, duit pamajikan. Eta pun blon, Pak. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kursa itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu manta Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur. Pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di ledug khususna umumna di santero dibere jalalu juru ku Gusti Allah. Nu geus manggeus supaya ditobatan, nu encan mah supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beuh urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangajepen di panjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon gitu nya mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangajepen di aman. Ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulagan, "Hei, ka mana sia?" Hah? Bangona mencurigakan, awas. Emang situ siapa? Aing lain sasana tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ku ngaji pendi. Enggak sawas sia indit ka ditu. Bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing. Ta eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya. Ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli, dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat, nu ka sorga ngeunah di sorga, nu ka neraka